Kuring apal, tanggung jawab jadi guru teh teu sagawaya. Teu bisa heureuy mun urang boga predikat guru. Sanajan teu di sakola, kuring angger disebut bu guru. Mun ka warung, ku tatangga angger weh disebutna bu guru. Apal kuring ge, yen guru teh pahlawan cenah. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi naha, ongkoh kuring teh pahlawan, tapi dah kanyeri jeung beban jadi guru teh kacida beurihna. Kacida hesena. Komo yang hareupan budak zaman ayeuna mah. Nu mental jeung karakterna geus kabawakeun ku pengaruh globalisasi. Geus luntur tah etika jeung tata krama anu cenah di junjung luhur. Budak ayeuna mah teu ngahargaan saeutik-eutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir, nah emang salah kuring nu teu balik ngajarna? Atawa emang budak-budakna nu teu apaleun naon anu ngaranna sopan santun? Kuring geus neangan cara naon wae anu bisa dipake keur ngajar. Ngarah budak teh bisa kana pangajaranna. Tapi nah geuning, budakna mah kalah jongjon we nyo'o HP, ngobrol jeung babaturanna, ngadengikeun lalaguan, ari waktuna ditanya ngaharuleng. Teu apal naon-naon acan nu geus diajarkeun. Kolotna protes ka kuring. Pajar cenah kuring teu balik ngajarna. Ieu teh bener kuring nu teu balik atawa budak manehna nu salah? Nu geus teu bisa ngahargaan ka guruna sorangan. Ka kantor pupuh sakola ngadu. Cenah kuring guru nu teu balik. Astagfirullahalazim, Gusti nu Maha Uninga. Kudu kumaha kuring yang hareupan nu kos kitu? Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan mun kieu wae. Iwal ti sabar jeung sabar nu bisa nyemangatan diri ieu. Kuring ngarasa salah, tapi kuring geus usaha ngarubah, ngadidik barudak sangkan apal deui kana nu ngaranna etika. Tapi untungna aya keneh hiji dua budak anu bisa jadi semangat keur kuring dina ngajar. Ieu budak teh nu dididik ku kolotna. Budak nu ngarti kana etika, nu nyieun diri ieu semangat yen kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain. Sangkan hade kalakuanna. Jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi pangaweruh pangluhurna.